Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin, ayo orang ucapkan puji sareng syukur kehadirat Gusti Nu Maha Suci nu parantos nangdirkeun urang sadayana kembariung dina acara paturaitina murid kelas 6 SD. Salawat sareng salam mugia salawatna dicurahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, para ulama, oge salah urang salaku umatna nu mudah-mudahan iman, Islam, ihsan dugi ka poe akhir. Amin. Hadirin, aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah. Kumargi kitu nepangkeun nami abdi Radit sareng Napia salaku MC bade ngawaskeun runtuyan acara poe ayeuna nyaeta hiji bubuka, 2 awasan ayat suci Al-Qur'an, 3 doa, 4 pengumuman, 5 hiburan, 6 awasan puisi perpisahan ti perwakilan kelas genep, 7 panutup. Hadirin, hayu urang buka ieu acara ku awasan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna awasan ayat suci Al-Qur'an diserahkeun ka Rispay. Hatur nuhun Rispay, mugia ayat-ayat nu dibacakeun ku Rispay bakal jadi syafaat keur urang sadayana. Lanjut acara selanjutnya doa nu bakal diserahkeun guru-guru atanapi ibu sareng bapak anu tos hadir di acara ieu. Amin ya robbal alamin. Mugia doa nu disampaikan ku sadayana bakal jadi syafaat keur urang sadayana. Lanjut acara selanjutnya nyaita pengumuman diantaranya pengumuman ranking sareng pengumuman murid-murid juara lomba. Mangga ka Bapak Kepala Sekolah diumumkan. Alhamdulillah, selamat ka murid-murid anu tos menang ranking sareng juara. Mugia kapayuna bisa lebih baik deui. Amin. Acara selanjutnya nyaita hiburan anu bakal diserahkeun ku murid-murid kelas genep. Di antaranya aya nyanyi, paduan suara, tarian daerah, jeung salawihna. Terus aya oge awasan puisi ti perwakilan kelas 6. Langsung wae. Wow, rame banget ya tadi ngahibur, ngamotivasi, sareng ngadidik oge. Nuhun ka murid anu atos tangkiah. Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngameriahkeun acara kali ieu. Nuhun oge ka Bapak Kepala Sekolah, guru-guru lain, ibu bapak murid, sareng murid-murid anu tos hadir di acara ieu. Sakitu wae acara ieu abdi Radit sareng Napia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.